teristimewa sohibil hajat Bapak Fahru sakeluarga anu tos nikahkeun putrina nya. Alhamdulillah pangaruh Fahru mah jalma hade, anakna ge milikna gede. Sebab anak ka Fahru mah alhamdulillah menang salaki lagi kalalaki. Kaji mah. Mudah-mudahan pernikahan ieu sing jadi pernikahan cukup sekali dalam seumur hidup, tidak ada lagi cinta yang lain. Wabillahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni, aghithni, aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatil rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asraril rabbaniyah wa khuzainil ulumil istifaiyah صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Sadaya para guru, para alim ulama, ahli-ahli ilmu kampung Cook, dari wiji-wiji sanajan dari sebutan hiji-hiji ngaran, sadayana ditampi doana siang kalian wengina, mugia dipaparinan sehat walafiat. Oke, sohibil wilayah Bapak Lurah anu geus setia aya di tengah-tengah urang sadaya. Mudah-mudahan mantena dipaparinan ridho ku Gusti Allah dina ngajalankeun tugasna. Teristimewa sohibil hajat Bapak Fahru sakeluarga anu tos nikahkeun putrina nya. Alhamdulillah pangaruh Fahru mah jalma hade, anakna ge milikna gede. Sebab anak ka Fahru mah alhamdulillah menang salaki lagi kalalaki. Mudah-mudahan pernikahan ieu sing jadi pernikahan cukup sekali dalam seumur hidup, tidak ada lagi cinta yang lain. Sasarangan urang panjangkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Rumah tangga mak abah ge diajar eueuh anu bisaeun. Loba nu incuan ku pegatan ngabadeg.
siap sana siap kabeh ge hayang disebut bener teh rumah tangga bener ge tangga taraje aya kaluhur aya kahandap keur aya keur eueuh ulah sok kitu we aya syukuran sekarang ulah sok lobakeun maido ulah sok lobakeun protes doa gedekeun mun salaki ka sawah emas salat Tuhan imah kenu kaluarna belut kampura bah lain kurana nengekeun ya atuh lain ngambek ya heula ieu ieu nu diharapna bedul kalau genep kabeh ieu mah ieu mah asa kamari kana urang halal bihalal mah gedenya masyaallah urang ieu ngondang aing deui lain resep murah meureun anu bisa ngajaga keutuhan rumah tangga lain nu pinter ngaji lain nu pinter dakwah lain nu kitab dasalamari lain nu mana anu sabar dina hatena malah Imam Ghazali ngajas kieu as-sabru ala lisanin nisa mimma yamta'inu bihil auliya salaki anu sabar tahan ngeleh elosan kana suut bedul pamajikeun lain jika dihasep kayak Imam Ghazali kan itu aja makanya Pak kita bicara tentang realistis yes lagi baik dibaca kokot baik nyairnya biasanya mengundang lagi Jakarta Bandung Sukabumi di mengundang lagi di Kesmas di Ganjuk nyair as-sabru ala lisanin nisa salaki anu tahan karena suhut pamajikan artinya mah siap goreng adat siap diomongan siap hewaeun siap ngalunjak siap kemuka hadap elas bae aing mah hitung-hitung yo okotok bae eta adalah ujian kawalian dengekeun sok kiai buah mah diangkat jadi wali lain makan matuluin kaje lain makan alfiah buah mah eta atuh eta ceulina wah hiang ngadege disebut pamajikan maka kan rata-rata suhut pamajikan kiai mah pilomongeuy salakina mah magahan ngaji ibu-ibu pokona mah ibu-ibu kasalaki kudu hade cik badur buku suhut pamajikan ada jadi geus harapan tah paham ka kuping karengen teh ya anu kaji sen bae habis Surabaya mata kan tegekeun anu bisa ngajaga kana ketahanan rumah tangga uduh lain nu loba wapakna unggal lawang make wapak atuh tuyul teu bisa ngandelkeun duit ka dulungan lain nu pinter ngaji lain nu pinter ceramah tapi anu sabar hatena dengekeun lala haji mabrur jaminan surga urang bakti ka indung bapa jaminan surga sabar tahan kalau sungut pamajikan sarua bae surga pancena ka haji malintuh sebab aing mah delok di pikiran kurang jeng doakeun bunya abdi sing sehat sing cagelan jadi pernah aing urang ka kula ka haji supaya di rumah tangga sakinah tenang tentram mawadah warahmah kumaha kawin bae jeung nu torek geus lagi carekan geus selehem belehem makanya kupingkan kusadayana nya teuing mah da leutik mah biasana ieu kenging jabatan dipotongkeun di tengnya mun mana maganeng cekek wae makanya satu kata hirup sabar nanti nak sabar ulah sok ngomong kieu aing mah kawin jeung sia kabelejong
Cerewet kata Tuhan kabenejo. Kabeh ge jalma mah aya adat gorengna. Tidak ada manusia diciptakan dengan sempurna. Kita itu diciptakan untuk saling menyempurnakan. Kunaon lalaki jeung awet kudu kawin sebab lalaki boga daging leuwih, awet boga daging kurang. Maka kan itu serius. Ulah geranjeun pasantren can bisa ngigelan pamajikan. Jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam jangan pernah ada dusta di antara kita. Abdi kadang-kadang sering pasrah jeung pamajikan gara-gara masih bikin santri. Hadipan santri teh dipikir mah tak stres. Hadipan urang mah santri salah bae ge aya masuk dipameunangkeun bae wae. Da ku hayang boga santri. Sebab eta hayang katurun ku santri teh haji hese. Teu cukup nu gagah ngajina henteu. Cenah gagah ngajina, can puguh basannya, can puguh. Mun hayang katurun mah kudu elosan, kudu sabar, mun cik santri ka haji minta izin, hayang kasep rek meuleuh masjid maka. Jalan Kak. Sok dari jalan mah atuh lain salah motor salah emak hadir di jalan motor mah dina lebahna kecuali mun urang haji di jero masjid motor ka jero kepung atuh batur mah bener teu salah nama hiji motor Honda ai helm Yamaha eta salah. Ya, dengarkan. Hei, Bu. Makanya jalma hirup di alam dunia kudu ingat bahwa semua yang terjadi terhadap kita atas izin Allah yang terjadi kepada kita tidak ada faktor kebetulan. Semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah ditakdirkan. Manusia hanya punya keinginan, takdir yang punya harapan. Kadang-kadang manusia ditakdirkan hanya untuk mencintai, tapi ditakdirkan untuk memiliki. Kupingkeun ya, Bu. Eta abdi kadang-kadang sok masih dikeun santri jeung pamajikan. Pernah dina hiji waktu abdi ceramah, 2 poe teu balik, teuing teu nanya ge. Si pamajikan gak geura balik, edan emang mikiran santri. Kurang gitu, atuh deuleuh. Piraku moekeun sempak di luhureun kastrol. Ulah nyen fitnah kitu kan. Atuh lain fitnah, meureun hujan bae, asal moekeun sempak, hujan bae terus. Aja ngaliwat pan santri mah memeh asak, sok disekep. Mun cenah walembung ditondok, cus bae keluar asap, ditutup kuat sempak beus atuh ngablok ai mah. Hindari, pokokna mah kieu nya, kudu ngeleh. Kunaon abdi bisa sadar postir, Pak. Dengekeun kabehan. Lalaki mah lamun asal pamajikan ngamuk, haju urang ngeluh. Eta dareukeut ka pipisahan. Ulah sok ngomong kieu. Moal mah aing mah eureun jeung sia mah meunang leuwih bagus. Eueuh ti dituna. Barang seken leuwih bagus eueuh. Pasnya bae, ulah sok mentahan cerai. Terus ditinggalkan mah melek. Ingat, yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan, wah. Siapa kan pernah lihat ku potongan sih ya? Aduh, gak bunuh diri ayah dia. Hashtag urusan rasak mah. Ya, neken. Lamun urang boga pamajikan, anggap ya boga santri anyar. Gorengna urusan urang, adat gorengna tanggung jawab urang. Oh, ini tuna. Aya pamajikan tanggung jawab salaki, aya ge salaki can bisa didik pamajikan. Cing ibu karak di marah. Lo mana kuat acung-acungan dulu. Cicing. Tuh hadir lah tuh, cara bapak-bapak, tunggul deh, kue ya. Baheula pernah aya santri datang ka kula, ngomong kieu ka haji, nek minta izin cenah, rek pipisahan jeung pamajikan. Kunaon kitu? Berat cenah ieu, lamun pananggung teh mah berat. Psikolog teh cenah lamun teu katanggung purangkeun. Pamajikan mah cenah ibarat baju, ai seret mah lesotkeun cenah ulah matak bisa kana tatak.
Siang yang anu sampurna mending kawin jeung rokok lain. Ingat, yang sempurna itu bukan dicari tapi dibentuk. Tadi kan tuh. Kabeh ge aya kasalahanna, kabeh ge aya kagolna. Ieu mah titip ka panganten ya. Pokona mah kenaikeun yo. Rek pamajikan beuki mejus tah. Ulah sok bebeda. Heuh sering suruh genting torek. Heuh tudak tunjuk bateng. Atuh teh indah mejus mah sehat. Tatangga kula dicipta 20 poin kadang-kadang bisa ikut. Pokoknya malah pamajikan cus we. Alhamdulillah. Kela ieu atuh bohan saha papanganten bener. Jalan jam makedan teh mah lieur kana hulu. Ieu mah ngaji bukti laras teh. Ayo nu rek papagatan berbeda ka kula. Babasaan kami mah cenah geus seren, geus teu bisa dibawa. Ieu mah geus lain cacah keuneun. Si kamu ieu ulah nempo goreng bae juring. Galak ku beungeut dia, eta pamajikan sia ku kolotna ti leuleutik ti TK sampai kalawan di empok-empok. Bibir nyingsat diketerok atuh kamelas. Jubur kurang ngageol ganti sedekahna make kayaba. Ayo lo bagus geulis, pepelepna dibikeun ka beungeut dia. Pikiran ka dina. Harus siap boga anak, di subuh meletup, sarung urusan. Beungeutnya mau udah. Di mana aya anak-anak seret bodol, disangan ku bapana Allah teu dikitirna. Diekspor ka dapur ha. Mainan menyelepus dirinya ke kahuruan ke kurokok. Laki-laki gentle ge, tadi punya nyali. Kalau salah jangan ku salah. Jangan jadi abu-abu, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Jangan badan ada yang gede dengan punya nyali. Jadi itu di hati bukan di body, Wak. Aku tersalah masalah hidup yang benar baik ya, Mah. Nanya kendel. Kalau si jangan nyek kepret nih segini baik. Karena si aing usaha ya. Ieu mah kepada urang nanya. Abdi kunaon abdi bisa sadar ieu ngeleh ka pamajikan. Bakal bakula sesentak bae. Atuh deuleu beungeut ieu sareng dong kuburan anyar. Ulah sok sesentak bae ka pamajikan mah. Kadang ya. Jadi pamajikan itu capek. Berang oyos penting dioyos. Abdi diberi hidayah ku Allah sadar eta mah. Ieu, ayo suami helok kitu enak mah. Badan aja yang gede. Melo ya ayo. Teu pirang ditinggalkeun ondangan. Si pamajikan rek ondangan ya, nitip anak. Lang be, cik ulah teh ulah hilah tantangan itu ngobok mobil sakwek yang main ke eueuh. Atuh kurang urusan anak. Cik aing ieu mun mah kiamat teh. Urang keur ngobrol jeung tamu, nu leutik slot dan bodol. Cik anak, ayah disangin dong. Atuh pan urang teu bisa nyisangan, cik aing malah lianggan. Mau gede kejar, can beres nisangan. Mau gede kejar hayang minum susu, lompat minum susu. Balik deui misalkan jumur, cik gede kok tumben susunya bau tai ya. Ampun. Ilmu tak kos itu. Allah deui ngalti sabar. Ya sa panganten awan anak-anak. Hah? Pulpa. Dengarkan Pak. Aduh, iya lamun pamajikan aing nonton, mundur. Becus bae. Pernah pamajikan aing balik anu kolotna nyaho kunaon boanya. Lanjut tengah peuting aing hudang 70 liling. Bedul aing buat koronaan ka dapur ini. Ampun kaju hede cik aing. Ampun. Maka data ilmu anu kudu diutamakeun. Ilmu anu kurang kudu nomor hijikeun. Penyebab
bab rencana rumah tangga urusan ekonomi kayaknya Pak pokoknya mah kan biasa bikang mah salaki boga duit menyebut aja ayah bedul mana jauh ayah ongkong salaki geus teu boga duit menyebut aja si botak ulah urang banyak ulah pos gitu sarua bae nek goreng salaki urang bagusna salaki urang ya punten ujian tak pernah pasien jalan nyantai bae ibu rendah apa yang dia sok kan taruhnya lewat mangga pak sok mangga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil ودوائها وعافئ أبدانها ونور وضيائها وعلى وصحبه اللهم على سيدنا محمد طب ودوائها وعافئ أبدانها ونور وضيائها وعلى وصحبه rumah tangga mah kudu gede ngaahna deken pak boboh kasalaki boboh kamajikan mah kan sabuhulan kualain setahun bahasa lagi bulan madu lain tahun madu sesa namanya jeung karunya coba geus boga anak tilu bobogaan geus lair nek boboh kana naeuna jaga sekali 2 tahun mah rumah tangga sarua bae dong nyolokan lihat tilu haji makanya lu perlu dijaga perasaan apa artinya kamu punya suami tampan mapan tapi nggak bisa menghargai perasaan sana dan menang jodohkan sama baik pan ayo baheula mah santri sistem beberengan dijodohkan pas kawin nyaho harita rek kebi rek nong hantem tapi lu baheula mah iman ka guru cenah bagaimana aku bisa rumah tangga sementara kami sama-sama tidak mengenali bagaimana kami bisa timur rasa ulah ngomong bisa bagaimana bisa timur rasa di anu-anu mah reunuh ini gak apa deul baheula mah dijodohkeun ku guruna sampai anak incu bener teu bandingkeun jeung bobogohan 3 tahun bobogohan paling 3 bulan kadang-kadang rumah tangga eureun paham makanya awas sedikit kaju lamun pamajikan keur bager apresiasi makan sayur asin teh ulah sok diomong asin neng di mana meser uya kunaon kitu Kak Masya Allah meni raos kitu sifat nikah mah kitu olo-olo matakan dekeun awewe mah dijieuna tina tulang lalaki tina tulang bengkok makanya mamatahan nikah mah ulah bisa baengkeun potong munita sholat, kan? Munita sholat ya. Najan aturan lain aya, tetep. Jangan ikut. Ulah sampai ke dia kan mantak nusuk ka urang. Tiba-tiba mantak teu dibere hees. Teu urang kumaha mereka. Gerak gelis, pinter, bager, bidadari surgaku. Wajah yang terindah. Tak ada yang bisa menggantikan dirimu di hatiku. Percaya nggak hanya guludug yang bisa memisahkan kita. Diimplot.
gerakan dia si Solehah, gerakan dia Robiatul Adawiyah, gerakan dia gitu baik dimplok akhirnya kemenang di papatahan kepar kayak isuk gitu deh, ulah disampaikan potong, ulah sampaikan karena hancurkan rumah tangga, paham? Kajul lamun pamajikan geus meuli taek alem ulah sok sepenekeun ulah dia mah bager aya hayangna dia mah bager sok teu hatungtungna ulah kitu geus ditinggalkeun mah meweh. Jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat, namun saya kamu abaikan. Harus lagi. Kemana yang sedikit beteng? Oh, ngapa aing lah? Ayo badean, di mana cangkeng kula? Dol aing gongkoren mah. Allahu Akbar. Ya. Dek kalau kabehan. Eusi nama kudu karunya. Karunya mah moal beunang digogobrak. Bogor mah beunang digogobrak. Sasapaan teh kasaleh. Bogor mah beunang digogobrak. Misalnya di bawah undangan Cikatut. Masyaallah dia. Oh menang jauh-jauh dia kajong gua bikang gitu mah lul ya sebenarnya kayak aku ngaca bikang dia bodong bakbir menang dia di gobobrak lain mau dipaketkan lajada tak parahnya tapi kang mang lasok nyebut goreng kurang mees gitu untuk sih masa Allahnya langsung nyebut goreng dusun jangan dia masa Allah tapi sifat karunya sifatnya mual benang digogobrak ya kupingkan bahasanya kapan inna rahmati sabaqat ghadabi kasih sayangku menenggelamkan kebencianku ibu bukan ada ibu kami sekarang lupa iya bapak lain kuboga duit iya murukana ngawinkan ulpah kuboga duit paten pilih menang nyom cik meja baca na motor dijual sawah digarekan kuaya ngawinkan ulpah gitu kalau tuh bela no ayah anak ngajual sawah ngawinkan barat Ada gitu. Makanya aing sok jeng kalian lah. Misalnya mana paeh oh. Adi bapana geus kolot. Oh, meredahan mana bisa. Siapa rendek mau bisa? Ieu mah kolot rek kawin di hewaan anak goblok. Bentar-bentar mah mantak naon. Ai babasan atuh aya teh ku telengas karena ge beres nuju pada kuburan ge beureum kene geus kawin. Naon urusan aing ka kuburan. Lakuna ge mas kehirup deui. Aing ngawinkeun bapak aing hewaan ku dulur aing. Untuk aing tim sukses. Ayo, maju terus. Aing takbir. Jangan pintar membela yang benar. Imbang kau hama anak. Lah tak kau ratasan kadai ku jadi dia. Bapak ngira. Dari kedusun. Aku kadang-kadang indung apa ya? Aku bapak nanya ulang lembek. Kalapatan ya robot. Anak bisa meredahan, wal bisa merendek mah. Ada nggak? Lihat cina ke sekolah dia, bunga kolotan anglehnya gedean ampel. Bentar imbang yang kahayang. Atau air nafsu gede karena kau, karena digel terus nggak burusut. Bawa murahan bengek. Aku bedaan. Lo mata kasus bener tuh. Misalnya mana mawat, aja bapaknya ke sekolah, lembang lagi cek kaki 3. Laki-laki tidak hanya butuh makan, kami juga butuh kasih sayang. Kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Kami juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Makanya naik. Lamun ayah indung na maot, kan bapana hayang kawin deui.
Atuh coba ya, mun bisa mah di ngabesan gitu warna. Siap tidak lebih keberi kalimatan ku kolot. Akhirnya ke sekolot. Nyoh isuk nyoh pakai kepaih nage. Kolot saya mengenai kalimatan dicaram-caram ku anak-anak durhaka katanya mau ke surga. Gak ada nyok. Paham? Sifatnya amat mau benar juga misal emak gak dua anak untungnya karena tekanan mun anak emak eta diajak tuker jeung botol kecap dibikin moal lihat ya urang yo nek kondangan kanu kapahroh pandika malah nek kondangan bedang doang ratu nek nyamu doang babu nek kodong jeung salakin mah doang hantu sagala dipake bakalan ulama ya jujur eta lamun nek kondangan sok kadang-kadang budak di pamajikan urang mah setengah bungkusan tuh mana meski kan bae jangan rengke lain eta wan ngomong ya bae teh mah ayam teh nyakar kain oh kahajisin ka pamajikan lain sieun ka pamajikan apa disieun ya urang geus dandan bebeakan heuh baju geus 3 lapis Mas Solo ban dipapantes jeung tasna teh ai sok karenan ya eta bika eta mun ngaji kan kudu mawa tas bae naon sih teh ih di dana ada seuli dusun awadan tahu maksudna jeung mang hawa apa jeung bapak tapi eta bika mah nya kajeun teh nunggu sekolah teh eta kudu dirapih bae beungeutna umumna ini mah make wadah dong dodol supaan iya mak di luar sebenarnya nya sok hayang nanya yuk ini mengenai mana ya sok ayah bikang itu hadat ayo sok merhatikan ayo banget glowing doang terbulan ayo kulit bohong jeung lengan hidung kumaha eta maksudnya apakah jurna sapotong-sapotong ngobrol lain doang kue lapis banyak aduh banget mak Korea ibu nggak berita ibu punten ibu standar aja memang lempang anak di pangku heula jamuan di bawah nah ning kan wah bagian beak budak sabelah beungeut jengkel kan godok kira-kira di neraka aja mau kan inna rahmati sadaqat ghadabi rasa kasih sayangku menenggelamkan kebencian matakan kapamajikan mah gedekeun nyaah jeung karunya kajeun teh ieu pamajikan musingkeun ngisinkeun ngaberatkeun eleh ku nyaahna lah aing dipulangkeun nya wae batian dia geus nangna paing diurusan bae suran bae aing diangkat jadi wali gara-gara nyabaran beungeut dia aing kabeungeut dia belian di pasar si hade kajeun teh lalagaan ulah sok nyentuh eta sumutna nya ieu pamajikan keur nyusuan anak anu sarake rek leumpang gawe bari lalagaan silaer nyentuh si eta ganeng saya doraka saya eta hati-hati jangan ada luka yang tak berdarah kepengennya berarti lu kudu ngahiji hatena lain dirim awakna loba anu rumah tangga saimah hanya playing fiktif mereka hanya berdrama agar mereka terlihat baik-baik saja di hadapan wajah mata anak-anaknya agar psikologis anaknya tidak terganggu pendidikannya padahal HS tengah hiji coba urang hayu bercermin dari mazhabul arba'ah 3 Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. 3 mazhab anu paling kolot eta mazhab Hanafi. Lahirna tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Umurna 70 tahun hidup di alam dunia. Tidinya Imam Maliki mah pak kolot-kolot supak. Lahirna tahun 83 Hijriah, wafat sekitar 171, sekitar 90 tahun hidup di alam dunia. Nurana paling ora Imam Syafi'i lahirna tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i mah anak lahir.
wafatna 204 Hijriah, umurna 54 tahun. Dengarkan mak, 54 tahun hirup di alam dunia, tapi jadi mujtahid mutlak, bisa ngaistimbat ngaluarkeun hukum berdasarkan ngagali tina Quran, hadis, ijma, qiyas. Umurna 54 tahun, malah mazhab hasil pemikiran Imam Syafi'i paling loba ditaklidan di Indonesia, hampir 90%. Mayoritas umat Indonesia taklid ke Imam Syafi'i. Umurna 54 tahun jauh. Dengan 54 tahun hidup di dunia, loba hasil karyana. Ay bapak umur sabaraha tahun geus pernah nyeuneuh. Nyeunah anak. Kumaha nyeunah anak? Cara kumaha mah? Telat ngangkat gitu. Allahu Akbar. Gerai, sok gerai. Sebenarnya mah dia tamparan dengan banget kurang. Gerai yang ngacak. Allah banget boros ya. Doa ngabi umur dia karena 40 tahun. Zaman Kiai Asep juga di itu abdi aku SD gitu can mah kerja ajar ngejang-ngejang. Mau jadi imut-imut lah. Dulu saya tak hewan kan. Ayo nama amit-amit bener. Allahu Akbar. 54 tahun hirup di alam dunia, tapi hasil karya pikir agama luar biasa. Ai urang umur geus sabaraha tahun Kak, geus pernah nyeunaan pikeun agama. Heuh. Ulah doang kamari kula ceramah di Jambang Surade. Ditanya ku ai, boro-boro bisa nyeun kitab. Ditanya Pancasila 5, ini ketuhanan. 2, kemanusiaan yang adil beradab. 3, persatuan. Nomor 5, bunga haji ke Baitullah. Si goblok lain. Batur mangga Jepang mah nyeun motor Yamaha, urang mah motor geus angeus-angeus da mereka kumaha. Gara-gara rasaan urang. Ulah-ulah nyeun kitab bikin kemaslahatan umat. Parukunan bae ge fotokopi hieun bae fotokopi. Allahu Akbar. Punggai tanya lamun muludan di Pasir Manggu di Gajuk. Sok lomba adan teh. Eta hae nu geus incuan adan mabal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain hakan mau. Atuh piraku adan kana takbiran. Kiam banget cara Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 Hijriah. Hirup di alam dunia sekitar 77 tahun. Ini hebatnya dia. Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Eta kan hasil pendapatnya beda. Loba lah. Cik iya menang, cik iya menang. Tapi mereka hanya berbeda dalam mulut saja. Hatinya saling mencintai. Buktinya ketika Imam Syafi'i tedamang parah. Ketika Imam Syafi'i gering parah. Ditolong ku Imam Hambali. Cager. Saling ditolong ku kabongoh. Begitu juga ketika Imam Hambali tedamang gering parah. Ditolong ku Imam Syafi'i. Cager. Tuh batur mah hatena ngahiji. Batakan dia masyarakat. Hatena kudu ngahiji. Teuing sia di RT 2, aing di RT 4. Nu penting hatena ngahiji. Aya pangadian ngahiji. Da bukti nama nu kumaha ge, pae mah di kota Budang Dongon. Bukti nama ha. Boga sawah sahektar ge teu disambut kuno balang sakmah teu kahakan keongna ge. Bener teh. Urang mah gede ge beneran gede kieu leutik hara. Jaro teu dipilih ku masyarakat, nya ku dari jaro babon. Teu moal. Ieu Haji Asep cenah. Atuh jauh masyarakat Allah. Oh, katakan orangnya, ya sing asih. Masyarakat nu dititah can daek ulah dihewaan. Karunyaan bae. Sugan teu aya isuk jika tidak hari ini. Kitu bae sing panjang kali aisan bae. Bener teh? Jadi kita dina mah teu sagede kieu. Aku lamun aing ngajurus sagede kieu, aku mah aing longsor. Untuk onyo dasar anak baru dulu ya. Kabayangnya
pamajikan abdi ya ayeuna. Abdi boga anak 5 ge di pamajikan lain di abdi. Eta cik abdi teh, Neng. Boga anak lilin, todok. Eta boga anak 5 geus eueuh. Inung kulang genep telas. Gagahan jalma baheula jeung ayeuna. Nu baheula mah teu boga duit, puasa, nu ayeuna mah teu boga duit sajongjongan ge. Lajeng nelpon Bang Emok bae. Wow, kamu tersinggung. Atuh Kak, tersalah masalah ulah seseorang hirup mah. Jangan pernah merasa istimewa, jangan pernah merasa spesial. Belajar dari martabak yang spesial aja masih bisa dikacang. Cina hirup liar, mana liar? Pan bahasanya kieu ngahikam. La tastalib wudu'u al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma abrasa illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun nahdiha. Ulah aneh kasep di dunia mah emang sifat dunia kieu. Jadi dunia mah teu sina teh akdar. Naon akdar? Diomongeun. Gai hidung. Enggak boleh. Ieu mah lain hidung teu tenjok. Da ulah kita mesen teh. Tadi ya pula pakai jubah kieu pamajikan protes kajeureuh moal tolol jauh. Pamajikan lagi terpercayaan. Bu. Dunia manusia akal. Gara gawe omongkeun. Aya bae omongkeun, aya bae. Kiai ongko urudan-urudan bucit kotok nu muyung. Aya bae. Dunia kan sugi-sugi metik pengen dia pun habis dihem-hem ayah baik yomona geris-geris kok kerek ayah baik kan aktar lagi selalu kontradiksi selalu lamun didinya ayah kiai gede kiai hebat lagi gigireuna sok ayah prostitusi, ayah pimaksiatun, ayah baik. Ulang, emang itu sifat dunia. Li'annaha ma abraza illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun nahdiha. Memang sifat dunia kos gitu. Jangan paksakan aku menjadi putih, aku sudah begini. Aku juga menerima. Apa? Jangan kamu pelan parah ini udah mah. Ya kain kita lemes gas. Orang yang harus kepala yang harus mual baperan. Ya aku kiai punung batin. Kiai punung. Wow. Dari sini mah ada enak. Sorban gede udang 2 lapis punung. Bentar terang nama datang. Pada tahayang terjun ke masyarakat, lain kudu pinter alfiah, lain kudu pinter batul mu'in, kudu pinter ngarasa, kudu pinter sentahan di pan urang mah contohan dan batur. Jadi kalau diomongkan eka, aku ngarang di pabrik figur, kabeh mata tertundukan dia. Bener kan? Urang kula make baju kiai na. Kan biasanya kula di mana putih bae. Baik ayo nyebut salin goblok. Dasar sumut dalam mahal Singapura merah. La tastarib wuqu'an akdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma abraza. Akdar teh pion. Aya bae pion. Tama bisanya mah tuh bisa kasih mahal. Aya bae. Tadi korek. Bu, kurang alam dunia dijieun piomongeun. Akdar, ada baik titik kelemahannya. Tazhidan laka anha supaya orang ulah resep karena dunia eta. Dunia itu baik. Mau besok mogok baik nyiksa tengah penting betul mana obat. Utama alban nyiksa hayang baik tanya. Allah baik. Mudah-mudahan orang sing dirasa Allah. Amin ya robbal. Katakan abi titipnya, titip ya.
Sok aing nanya, Kak Haji, kok Kak Haji mah ngajina sok seserian bae? Tolong aing seureun teh. Sok aing nanya, dijawab ku abdi maka dalil. Kenapa metode yang diambil seperti ini? Fal. Abdi mah rek ngalawan setan. Setan eta pernah nge-DM ke abdi. Mainnya kurang jauh sih. Main dong biar kayak orang-orang. Kumane. Atau kan itu cara batur. Shopping ke mall. Iya, boro-boro ke mall, ke Ciminya, masuk ke Alfa, tadi spot bajaya kursi. Allahu Akbar. Hei. Bu. Makanya, iya mah. Kurang mah sharing baiknya. Ulah ngarasa diuyahan cai laut lain di mana lain. Iya mah sharing. Kurang hirup di alam dunia. Setan eta kieu. Visi misi setan hiji nyieun jalema hazan. Nyawa hazan. Sedih bae. Bangun benang kuruncang teh. Aing pernah kebelejong nganjang datang kali ngajang jawab sebuluhan belehem kai. Si aing ieu bogoh tanan, aing cita tangan urut benang kuleng orang kok. Bedul. Sesa. Aing geus geer bae, tuh si aing ieu. Neurak ieu mah grobi dia. Can ye kenalan sebuluhan belehem. Pareka saleng orang. Aing. Lanjut. Kunaon abdi ngagunakeun metode ceramah meskin. Jalma kena berbahagia. Karena rek ngalawan setan. Setan itu punya visi misi hazan. Naon hazan? Nyeun jalma supaya sedih. Rumah tangga ngarasa kenapa ya aku tidak sebaik orang lain rumah tangganya? Kenapa aku harus dipertemukan dengan kamu? Laksana makan buah si malakama tidak dimakan ayah yang mati, dimakan ibu yang mati. Eureuna nu korban anak, eureuna luka makin tambah dalam. Allahu Akbar. Setan mah sok tadi kan rumah tangga, tadi dong. Setan mah lamun urang teu bobogohan can kawin hayangna hijikeun supaya zina. Geura ge bobogohan mah. Bikang lagi, ya, itu belah. Suruh bawa lah. Itu belah. Laun. Sana kalah. Kira-kira eta. Urang pamajikan urang si batur geulisnya, bohai, gemoy lah. Itu aku banget gitu lah. Ai bogoh anak tangga. Aya second anyar meureun. Tapi rabuk doang bareng atas badan jagung. Masya Allah. Eta kada barang haram mah. Beuki banyak. Dong cocodot ge. Setan ngahijikeun hayang jin. Hajilang urang geus nikah ulpa ngahij eta supaya pipisahan. Mungkin dibere rasa. Salaki mah malam Jumat beus make black sem. Geus make pender na ieu. Geus seungit bae. Aing rek kana ranjang pamajikan. Kumaha ngomongna? Aku lagi enggak mood. Kalian bae. Eta setan, oke di bawahna dingin karena urusan biologis. Saya kan lupa. Pokona mah rek hees, jabatan kebutuhan apa ya? Antum mereka saleh. Yalah, apa deh? Dengar. Perlu apa tak? Salaki balik gawe nya geus rangsel ge poho teu kabuka. Pantakan cenah balik di gunung ngabeuratan orang rangsel poho jeung pahat. Cik salakina kan cenah aya nama seuseut ka sabulan dipake ge paling seprek ka boka jerak. Dekeun lupa.
urang geus rumah tangga hayangna misahkeun. Mungkin rasana gitu. Ka pamajikan urang hasrat nya. Aju pamajikan diajak ku salaki, gagal hati. Mau ya? Kumaha teh? Mau ya? Anjir. Abona. Bakal lagi asal urang cowok pasti godoan. Tak ada ya. Pokoknya mau udah sama nong tembot. Cara kayu hayang sare, aku gak parah. Kan mah butuhin kalau Pak. Kira kami mah ya, kan. Bisa sarake salah bisa kene, urang kayak ngarapeun. Atuh ngarapeun bae, ngan meuli sapidon. Buleud dan calana. Nyokotan sorangan bae nya ngalain saya mah. Urutna ade gede di kucing kitu. Di bejaan ugara rati. Pak dia bang nikah beneran. Berapa yang dia cetahan di suami rot kuedan. Kan kemarin mau halal dihalal cetahan lain deui. Gerak aku kaset eta bae. Asal raja bari suami rai tumilah ka bawa umroh. Jangan engkel. Kapan amat penceramah malah mun sasalawatan deui jadi ngomong aja dan selalu ngomong lah. Terus tak mobil lain aman. Bisa ada ngomesan doang, bedul. Lanjut. Kayaknya paham. Pokoknya haki itu baik. Ayo mas, naik balik perem tak? Jamal jasa dia. Atuh ha, kayak kesana gili makanan saya. Lah, eta penyakit gede nya. Iya, ayo makan halurak. Hiji doraka eta. Kadua anak penyakit gede sih karena rumah tangga eta. Ada yang ngomong lalu pemadikan sok ngemekin TikTok media sosial. Kemana apa buka kenalan anak. Gerak nama. Ayo. Sebentar orang Bogor kenalan orang Jangkut. Ampun. Lanjut. Nah, nu mantap ulah make metode ceramah kortil, make ieu ngaranna metode faroh. Sebab ngalawan setan boga visi misi hazan supaya jalema teh sedih, supaya jalema teh ngarasa bahwa dirinya orang yang terzalimi. Nah, awet itu biasanya memposisikan diri seolah-olah dia yang teraniaya, padahal dia pelaku utama. Biasa banyak playing victim. Ada nggak? Ya ada ini lah. Kahayang setan bagi rumah tangga ngalamun. Allah, aduhnya kamar itu dibatalkan keseserahan. Gitu banget. Insyaallah mun teu nama aing mun kawinnya jeung urang Cilebang bacana pemanteu dia ya hirup. Tah. Aing tah gitu ngeluh, sedih, ruwet, galau, kahayang setan. Matakan boga itu bukan duit sosorogohan nangis. Tujuannya urang mah ngalawan Oke, lamun urang geus sedih, geus galau, geus ruwet, ke ujung-ujungna pasti nyalahkeun. Eta ieu bapak makam di jero jeung si eta. Kan kami ditibalik ke hayang. Tah, nyalahkeun kolot. Oke, nu paling gede nyalahkeun Gusti. Ya Allah. Kalau aku dihidupkan hanya sekadar untuk dibuat belangsa, kenapa aku tidak mati dari dulu? Ya Allah, kenapa sih aku dilahirkan dari keluarga miskin? Tuh, lupa tak tadi ya? Gua nanti bukan kalau susah mah. Kenapa anak begitu? Benar? Lamun kesejarahkan Allah, ia nu paling bahaya suul khotimah. Kau menyebutkan Tuhan tidak adil. Berarti dia senangga pangeran kebecus urusna umatna. Tidak kita. Matakan kuain make metode paroh bunga bae. Ayah hakan puasa paeh kuburkeun. Atuh nek ngomong naon deui? Sok rek. Coba urang, hayu diajar. Coba siu bil abdi. Coba ge, juang jeung coba. Di lebak ayeuna euy, di belah nol ayeuna euy. Lumantak nyalametkeun urang. Urang sok kadang-kadang ngarasa, Gusti pangdeung-deungeun Bapak ngarasa ieu ekonomina baik-baik bae. Aing mah tiba-tiba barangsak bae. Minah geus reuteum dulu di imah. Ku di kamar belah ditu minah jeung eta.
Kadang-kadang di kamar mandi pahili celana jeung minantu. Gusti non teudeuk ieu beunghar. Aing mah usaha bae jadi tipuan, dagang kado ngaborong kira-kira 10.000, dua ke Jakarta 8.000, peduli. Kalau kamu merasa bahwa kamu itu paling rizkinya paling tidak hoki, paling sial, kau pasang ayam oke, mesti udah nek dihirupan balangsa, nek nang dihirupan jelek, paling itu baru percaya. Siapa arau siapa pangeran? Coba ulang isi, jawab kutu. Aing lebih siap di urang nang kutu. Lamun ibu menang kutu, biasanya dipelihara, apa dijual di konter, apa ditines? Apa tidak lebih sial? Lamun kutu demo, kau, ya Allah, nek naon aing dihirupan, nek ditines mah. Pernah kesia ayah kutunya status. Berarti siapa Allah marifat nak kutu juring. Katakan ayat bahasa balhum adol, manusia bisa lebih biadab daripada satu, bisa lebih tidak beradab daripada satu. Ulah sok ngarasa pangeran maka bida-bida ka aing kalau geus teu kanu nyaeun beureun. Lamun nek ngomong teu kanu nyaeun, apa tidak lebih rumit reungit? Saat manggil reungit pasti digebung. Pernah reungit sama dia, ya Allah, nek nang dihirupan aing, lamun jalan aing kudu hewa bae mah aing. Boleh kan? Atuh. Lu tuh bisa kacau disemprot aing ku baygon. Pernah teu reungit demo ka Allah, ya Allah, kalau hanya sekadar untuk dibunuh, ngapain aku dikasih hidup? Benar tak? Kenapa begitu berakhlak reungit daripada urang? Kenapa lebih beradab kutuk daripada jelema? Hei, muliaan kene kutuk daripada urang. Urang kedong-kedong. Makanya aing mah dibereki dari nama sadinya nuhun banget. Uyuhan buat terjadi kena tolong ya. Coba saha nu paling ngarasa balangsa? Aing mah cenah balangsa pae dagang, aing mah boro-boro untung modal lagi ngalelep. Padahal mana yang beli mobil Gusti, jeung ngaku anak pamajikan. Kalau kamu merasa bahwa kamu paling sial, ayo kita berkelana. Tempok dia ucing. Ucing teu bisa ngojai karena cai sieuneun. Makana mun aya ucing sok di banyu ku cai ngejat. Ucing sieuneun karena cai ngojai teu bisa. Kunaon hakaneuna lauk aya di jero cai. Pan bener lamun ka lauk kudu podar. Pernah ucing ngomong, ya Allah, kalau nges amat, nek atuh ge kudu pae. Henteu kan? Ini benar. Ya ada makrifat. Dipikir-pikir aing bang, kan ngomong sana banyak. Mas, upingkan ulpahnya, titik nikah haji. Ulah ngahingatkeun awak lebih daripada kutu. Ulah leuwih hina daripada reungit. Ulah leuwih biadab daripada ucing. Isin, nu sok leluh, gerakan siap, masalahnya kalau kutu. Nu sok aral ka pangeran. Tuh, siap, cium tangan ka ucing. Ulah kudu luhur-luhur ngaji mah, ngaji kitu bae. Ada nge? Ulah ngarasa pang gegap-gegap, pang gede tanda-tanda, dek udah bebek wak-wak. Jalur hiji, bikala 40, darok. Tapi bikala 40, isu-isu ngendong tak. Gas, ulah cerdas hidup pak, ulah sombong hidup pak. Nu gagah ulah sombong, nu beungan ulah sombong, nu geulis ulah sombong, komo nu goreng ulah ngomong. Ya, sing hade. Keur susah-susah, keur aya-aya. Ngeunah eta hidupan. Aya angkat, tahun puasa, bae kuburkeun. Siap? Nah eta, katakan geus happy terus. 2 bulan santri happy. 2 bulan teu dikiriman. Dari kan ngeluh. Nek balik ke tulus, da aya pengumuman di masjid RT pae, keprok. Gas, hidup pada bawa enggol. Yang penting enggol kita juga, men. Jangan bilang hidup rumit. Yang rumit itu makan bubur pakai sumpit, wah. Betul? Nah, Nes kalau ngomong, pemain nggak pakai Nes tuh. Nggak nyanyi pakai. Nah,
Pokoknya mah titik misi nutup puas kali ceramah abdi, insyaallah abdi aya program kayak isuk kurang jam 8 na Indosiar, setelah Indosiar pasti abdi moal aya di dinya. Nah, ampuran abdi pada teras angkat kamu nya. Ulang balik, aya keneh kiai jual kata. Oh, seorang lagi sama korina ge geus tingkat kalambar ya. Nah, mudah-mudahan kedua mempelai sing diabadikan dalam kasih sayang sing siring karuniaan. Amin. Berarti kamu sakit baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.